Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi lal tad'un ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang mulia, sedaya puji urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan makhluk-makhluk nikmat atau orang sedayana, terutama yang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, nikmat sehat, walafiat, berbahagia, yuswa. Begini hamburan kita ditenaikan maksudnya dari pemerintah hidayah di kesadaran bahwa Allah dasar lagi di hamba Jumat kamu melaksanakan kewajiban Quran sholat Jumat berjamaah. Salawat kali salam mengisah berpasna diusulkan ke pimpinan alamnya tanah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya keluarga, para sahabat, turiyah, umatnya, termasuk orang saya yang hadir dari hamba Jumat. Mudah-mudahan orang saya nasib diberikan umat mantenan bakal kini syafaat umat dari yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya sempurna salam khotib panjang wasiat khusus kali pribadi. Umumnya kasada jamaah maka orang sami-sami ngadaga ngarasan. Oke tingkat kami kurang. Sarana rapat Allah Subhanahu wa taala. Ucara ngelaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ngelaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lebihan karena larangan Allah larangan Rasulnya. Sehingga kalau iman takwa amal soleh bersadaya diberi jalmi anu cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah. Amalul al-rizki untuk sekolah di pabrik orang sadayana. Sanes bulan sadaya diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan kanjeng Nabi sanes kumpul di tanah kapayu. Tapi sadacan anjeunna lahir, kamu ya muslim itu Allah Subhanahu wa taala. Bagi berkah kanjeng Nabi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah surga diturunkan ke alam dunia. Pembarkah Allah 20 tahun, selesai Allah 200 tahun. Ditampi Allah Subhanahu wa taala saya ajaran nuhun kalau jenengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sudah berkenan dina kalopatan. Sehingga wasilah tabaruk Nabi kanjeng Nabi Adam alaihissalam dihaturkeun tobatna Allah Subhanahu wa taala sabada anjeunna tobat maca Rabbana telah nambus lana salami 20 tahun. Nukaruana kemudian kanjeng Nabi dina zaman Nabi Musa alaihissalam kantos naros ka Gusti Allah ya Allah kuring maca dina hiji catatan aya hiji umat engkos dipaparin ibadah 5 kali dina sampoe sabeudi. Namun eta umat ibadah dina sampai sabeudi maka ka umat diperoleh sadaya dosa. Eta saha Gusti? Gusti Allah ngawalan eta umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti aya umat anu dipaparin sampai kana sampai Jumat. Namun eta umat ibadah dina sampai permenta ka Gusti. Kanggo Gusti bakal dijabah kahayang. Eta umat saha Gusti? Wala Allah eta ge umat Muhammad. Gusti aya umat
anu dipaparina hiji peuting karana lain berkodak. Lamun eta umat ibadah deui eta peuting, maka dapat diberi ganjaran 80 tahun. Eta umat saha Gusti. Allah tetap ngawalan eta umat Muhammad. Gusti, aya umat anu dipasihan hiji bulan dina bulan Ramadan. Lamun eta umat ibadah dina eta sabulan, maka paparin Gusti tilu perkara. Hiji hampura dosana, kadua dipabeureun opat Gusti, anu katulunan bakal dibaskeun dina sisa neraka Gusti. Eta umat saha Gusti. Walau Allah tetap sami, eta umat Muhammad. 10 pertolasan Nabi Musa, hiji jawaban anak umat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa sujud, wali sabda Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin. Nun Gusti, jadikan abdi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun doa Nabi Musa terjawab Allah mandi terlalu lama dari jarak antara anjeunna sareng kalimat. Nu katilu Nabi Isa alaihissalam dijawabkeun anjeunna piwarang ku Allah supaya senyal hiji ilmu hikmah kedurina. Hanya piwarang pada jalan-jalan kasisir laut. Sawartos sumping ka hiji laut katingal di tengah-tengah pulau aya hiji pulau anu caak barana mancar cahayana geus kalani. Panasaran Nabi Isa mapah ka eta luhureun laut kamu geus ka eta pulau. Kasabar aya hiji jalmi anu menuju ka tempat 2 rakaat salam tapi teu deuleu. Kubagi lami nunggu kata Nabi Isa naros sabada salam eta jalmi dina salat. Saur Nabi Isa saha anjeun jeung naon pagawean anjeun salira ieu. Cek eta jalmi kaula hiji jalma anu boga ilmu bapa lumpuh duana 40 tahun bapak kuring ka anjeun. Samemeh bapak kuring maot anjeunna ngucap Gusti jadikeun ieu budak teh budak manusia. Samemeh inung kuring maot inung kuring ada Gusti jadikeun ieu budak teh jalma senantiasa ibadah ka Gusti. Terpegat-pegat salih sabada itu bapak kuring mau kuring aprak-aprakan kumaha suku kuring saya asup kayu pulau sabada lebat kayu pulau kuring manggih hiji buah anu segala hulu jelema warna paneng digegal ku kuring sagegelan ternyata gegelan kuring teu salapar teu haus teu capek teu tunduh bagian kuring dimiliki asup kayu pulau di aina mengukur salat kumpul. Nabi Isa nawas sabar tahun anjeun salat ka Gusti Allah di pulau. Saur anjeun tos 50 tahun keleuteun. Ras Nabi Isa ge nawas anjeun umat saha. Eta jalma terang jeung nawas teh nabina. Cerita jalmi murid teh umat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bangga aya umat ka ibadah 50 tahun keleuteun. Asup timbul di kabanggan dina akhirat. Mung Allah ningali ci Allah hai Isa. Ibadah umat anjeun 50 tahun terus sarua jeung umat Nabi Muhammad 2 rakaat. Subhanallah. Mungkin kitu Nabi sallallahu nangis bari sujud bari ucapkeun Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin. Gusti jadikeun abdi umat Nabi Muhammad. Dijawab ku Allah bagi jarak antara Nabi sallallahu Nabi Muhammad 50 tahun. Wasilahna aya santri ka 15 kami 11 iskariot anu jadi ngayangan ka anjeunna muka rahasia tempat bagi lindunganna karomawi. Sehingga Nabi Salib ayeuna sanes Nabi Isa, tapi santri Nabi sekalian. Nabi Isa diangkat ke Allah kalani kaopat, nunggu waktu turun ke alam dunia. Sanes sebagai Nabi, sanes sebagai Rasul, tetapi sebagai orang sadayana salam umat akan menjadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal bisa orang sadayana diangkat ke Allah, dipaparin iman, dipaparin Islam, dipaparin Islam. Mudah-mudahan dia kenikmatan, sehingga tetap berkolom subhanahu wa ta'ala orang sadayana, juga fokus barang sadayana. Sehingga keimanan orang dalam dunia, kepercayaan orang biasa dikumpulkan serta kasih orang kan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam bismillah pihak serana arajin hai umat Muhammad. Umat terbaik untuk diturunkan Allah alam dunia. Sabab arajin senantiasa amal ma'ruf nahi munkar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min dzikri wa bil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an
la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa taqwa fa innahu sababun najah fid dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa as'alil wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salina wal muslimin wa afina wal muslimin wa afanna wa ayyuhum syarra wa masarri dunya wa din. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi dhalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hdina shiratal mustaqim wa tsabbitna min ummati sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkuru astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bray. Terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya, Bray. Bral.